Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Ernawati Putri ti kelas 10 IPS 4. Di dieu abdi bade ngawawancara Nami abdi Alifan Latifah ngeunaan COVID-19. Urang langsung wae. Nu pertama, kumaha manusa bisa kainfeksi virus COVID-19? Masyarakat bisa kainfeksi penderita COVID-19. Penyakit ieu bisa nyebar tina tetesan leutik, tina pangambung atau baham, pas keur batuk atau bersin. Nu kadua, bisa teu sasatoan peliharaan kainfeksi COVID-19? Nepi ayeuna teu acan kabuktian sasatoan siga anjing jeung ucing bisa kainfeksi virus COVID-19. Tapi lebih sae kudu wawasuh panangan saantos kontak jeung sasatoan. Nu katilu, kumaha vaksin kanggo COVID-19? Vaksin kanggo nu infeksi COVID-19 nuju tahap pengembangan. Sakitu aya ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.